kaput di ayeuna keneh bibir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa di mana geus biasa mapan sagarupa ruas la ilaha illallah astagfirullahaladzim tang kerek maut oge di mana malakal maut datang teh la ilaha illallah Allahu akbar halus anu kitu nyaan da tuman ditumanan teh keur hirupna keur cageurna kitu tuman bener mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman ta kumaha ayeuna mah teh ti tajong sotik anjing gitu ruwah sotik goblok engke teh rek paehna ge kitu we datang malakal maut teh anjing guprak ya wah silaka atuh kitu patut mana kitu bener nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong dianjingan deh ku batur teh punya anjing ya teh ya atawa jadi ririwa jadi ririwa kayak gitu teh heeh ngomong keur hirupna kitu mah dari degan anjing pokona mah aing mah sok pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing suwer aing ngasuwer sok ya engke teh di mana datang malakal maut teh da tuman kitu tadina mendatang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing eta ka malaikat wani kitu ada tumana kitu sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia sorry beh aing nyebut babeh ka malaikat nyebut babeh Data di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya. Benar, ditumanan naon. Tumanan, takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh. Atuh teh ka? Ngarepek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak gelas astagfirullahalazim Allahu akbar par kuduna kitu ieu ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya aing guprak anu eta aya da aya anu kitu demi Allah ieu mah sok bener atuh kan ieu mah nyaritakeun benar kudu tekan sing ngetikana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing ngetikana da lain bohong lain caboka nyaritakeun unyanya Kang ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu nya nu aya kejadianana sama bener ngan teh keukeu nu bageur teh teh keukeu mah bageur kitu boleh gemel sia kunci cenah kitu sia lahir ka kitu sia lahir bujung lahir tubuh lahir mah sama loba nu kitu tah loba tah awewe nu kitu tang ke mah genti ka ibu-ibu lamun reuwas lamun naon teh astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah cenah matuhnya kan cenah matuh di mana geus matuh mati ya hirup oge moal mota ya salilana narima papa tah lain narima papatong belum gitu ya mah nyaritakeun tanggukeun teh ayu nya